Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu dipihormat Bapak kali Ibu guru sadayana sarta rerencangan sadayana. Tepangkeun nami abdi Anissa Salsa Nabila ti kelas 8C MTS Islam Amanah. Hadirin nu dipihormat, dina kasempatan ieu abdi bade nyangkem di antara ngeunaan pentingna pendidikan kangge urang sadayana, utamina kangge generasi anu masih ngora. Hadirin sadayana, pendidikan teh mangrupikeun kunci pikeun muka panto kamajuan. Ku ayana pendidikan urang tiasa ngaronjatkeun ilmu, ngawangun karakter, sarta nyiapkeun diri kangge masa depan anu leuwih sae. Budak sareng remaja ayeuna butuh pendidikan anu merenah supados tiasa mayunan tantangan zaman anu beuki maju. Sanes ngan ukur diajar maca nulis sareng ngitung hungkul. Pendidikan oge ngajarkeun urang kumaha cara mikir kritis, damel bareng, miboga rasa tanggung jawab sarta ngajaga tata krama. Pendidikan teh sanes ngan ukur ngeunaan pelajaran di kelas, tapi oge ngeunaan pengalaman hirup sapopoe. Hadirin sadayana, kiwari urang kudu leuwih rajin diajar, kudu miboga cita-cita sareng semangat kanggo ngahontal kasuksesan. Pendidikan moal aya gunana lamun urang teu miboga kahayang pikeun maju. Usaha, disiplin, dorongan kolot, jeung guru sarta diri urang sorangan. Insya Allah, urang tiasa ngahontal masa depan anu cerah. Cepat sakian diantara ti abdi. Punten bilih aya kasalahan kata atanapi sikap abdi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.